Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan anu sami hadir, oge para peserta lomba catur anu ku abdi dipihormat. Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin rahmat sinareng hidayahna sehingga urang sadayana tiasa patepung laung dina acara lomba catur ieu dina kaayaan sehat walafiat. Para hadirin anu dipihormat dina enjing anu barahmah ieu urang sadaya kempel dina hiji acara anu pinuh ku sumanget kakompetisian nyaeta lomba catur SMA 1 Bekasi nu diayakeun OSIS SMA 1 Bekasi. Hadirin sadayana sateuacan urang ngamimitian acara ieu abdi salaku MC bade ngawartosan runtuyan acara dina enjing ieu nyaeta hiji bubuka, 2 pembacaan doa, 3 laporan ketua panitia, 4 sambutan sinareng pembukaan resmi, 5 demonstrasi pembukaan, 6 pertandingan babak kahiji. Hadirin anu dipihormat, mugia acara lomba catur ieu tiasa dijalankeun ku hadirin sadaya kalayan tertib, sportif, sinareng pinuh ku rasa silaturahmi. Ingat, dina catur urang diajarkeun sabar, strategi, sinareng tanggung jawab. Sifat anu hade pikeun kahirupan urang sadaya. Hatur nuhun kana pahartosanana. Sumangga urang babarengan muka acara ieu kalayan maca basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng bertanding, semoga anu pangsaena menang.